Sawis informasi sungkuring sapara kanca di dina sela-sela kegiatan aja. Abdi Dina Raymelta sareng Syahrul Aulamahdi anu baris nyajikan meja anu panganyatna sareng paling update 20 Februari 2024. Urang dimimitian informasi munggaran ngenaan puluhan imah jeung enggon usaha di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat anu ancur senggas katalajang angin puting beliung Rabu malam. Enyacan aya laporan korban jiwa dina ieu kajadian, sedangkan jumlah wangunan anu rusak masih aya dina data tim BPBD Kabupaten Bandung. Angin puting beliung narajang wewengkon Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Angin puting beliung anu nuju ka wewengkon Pademukan mataksieun warga. Puting beliung datang jeung hancurkeun hateup sajumlah wangunan. Hasilna puluhan toko jeung usaha rusak. Karuksakan paling parah lumangsung desa Bedeureun Jalan Ranca Ekek. Sejumlah tangkal tumbang kana kendaraan anu eureun. Ieu mangrupikeun gambaran kerusakan anu disababkeun ku angin puting beliung anu narajang Ranca Ekek Kacamatan Bandung. Dina salah sahijina di supermarket ieu, bagian tina siling runtuh sareng nabrak barang anu dijual. Puluhan imah jeung toko sepanjang jalan Ranca Ekek rusak. Hateup gedongna ambruk alatan katebak angin. Sajumlah tatangkalan oge tumbang sarta nabrak sejumlah wangunan. Jumlah imah jeung wangunan anu rusak masih kacatet ku BPBD Kabupaten Bandung. Dina Raymelta, Syahrul Aulamahdi melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sakitu anu kusim kuring wartoskeun ayeuna Dina Raymelta sareng Syahrul Aulamahdi sadaya tim anu tugasna parantos mundur. Hatur nuhun, wilujeng enjing sareng pendak deui.